Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Daramang parantos tua. Alhamdulillah. Wengi ieu urang sami-sami linggi. Paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih ajih kapihatur kahiyang rumuhun hiyang murbeng alam. Nu ngawasa ieu jagat gede jagat leutik, alam karampa alam karasa, alam bihari, alam kiwari jeung alam poe isuk, alam dunya papasangan. Ngeus kapal di luhur malmurag teh. Jadi arek naon Kang Dedi teh kadi rek ngabungahkeun rakyat. Kunaon urang dia dibungahkeun saletres ku aing diperhatikeun. Dengekeun aing mah ngarti kabudayaan Sunda, nu belah dieu ngomong kieu, nu belah ditu ngomong kitu. Kieu ai pamimpin mah pindah cai, pindah tampil. Milih-milih rabi, minah-minah rasa. Eta pamimpin. Tiap daerah kudu ngarti adat jeung istiadatna, meh ngarti cara ngabangun. Ai urang belah dieu ngarti cara ngabangun, henteu. Kunaon Kang Dedi teu ngarti cara ngabangun? Rekam aing ngomong ieu. Sakolana laluhur, di sakola ternama, diklatna aya diklat PIM sagala, hiji, dua. Rapatna unggal waktu, timimiti di hotel, tapi di kantor, tapi ke studi banding ke Amerika, ke Cina, ke Inggris, ke Prancis, iroh sia teh lamun ngabangun mikir. Urang Baduy gen nyahoan lamun jalma geus teu meunang imah leuwih ti 40. Sabab naon? Mun leuwih ti 40 engke bakal ngaruksak leuweung, bakal ngaruksak sirah cai. Kudu cukup pare nangan sakitu habitatna kudu pindah keluar. Nah urang dieu eleh ku urang Baduy cara mikirna. Kunaon cara mikirna eleh ku urang Baduy di Bekasi, di Bogor, naon sababna? Izin perumahan terus-terusan, jelema mungkin ngalobaan, jalan teu digedean, mikir sia teh iro. Sing mikir atuh sia teh. Kan kuduna aya analisis di bapedakna, aya analisis, aya perencanaan, manusia hiji modalna sakumaha. Kan kudu dihitung modalna di mana, engke nginumna di mana, engke eta jelema teh make motor atawa henteu, make mobil atau henteu. Tiap imah hitung sabar hiji motor, sabar hiji mobil, jalanna gedena kudu kasakumaha. Ari sia mah ai meuli motor terus-terusan, pajak motor jeung pajak mobil dicokotan, ari jalan ku sia teh diomean. Mikir siapa? Patingali frustasina teh. Urang Baduy pan kudu dihitung adi jelema ditumpukeun kabeh ka dieu atuh urang dieuna kagencet. Kan dia teh akibat teu ngarti, bener teu? Teu ngarti birokrasi teh, teu ngarti eleh ku aki aing. Ya kudu dibener kodur naon dampakna? Dampak tinu jumlah penduduk loba teuing, habitat ruang lingkupna mungkin sepit, jelemana saletres. Ketinggali stresna kumaha? Eueuh deui hiburan di lemur ge tatanggapan organ tunggal hungkul. Bener teh? Sabab ruang publik geus eueuh, rek hajat nanggap golek cecep eueuh geus maot. Ngolek asep mahal, nanggap degung mungkin jauh, sakitu-kituna hajatna sakitu. Dahar nu hajatna datang barang dahar kitu-kitu, kejona teu diakeul-akeul acan. Make magic home. Bener kan? Heeh, make dagingna kulantaran teu gablek duitna, loba gajihna tibatan dagingna. Ieu kebudayaan ya aing ngarti. Cuci mulut na make bolu. Sopna teh sok bolu saware. Cau teh naon. Sopna teh kulantaran nyewa catering.
lah saya tulisanana catering saya teh soalnya catering nu murah teh ya ukur sakedeng hurungna teh beda jeung ibu pras hurungna ge 24 jam atuh nu make mesin teh tek 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 nu kitu pan ieu mah make spiritus sakedeng hirupna teh pan dagingna teh ngadagleg jaba dagingna kekerewet palebah anu aralus daging empuk dewan da amplopna gede daging emput camat amplopna gede daging empuk kapolsek dan ramil ninggang nima iji pang panerina si Edoh gitu aing teh ngomong lagi menarik tapi ya begitulah laki-laki yang terlupakan tapi terlupakan juga punya prinsip dalam hidup. Lebih baik menduda membela rakyat jelata daripada ngegepan istri tapi lupa terhadap tanggung jawab terhadap rakyat. Lebih baik memimpin tanpa istri karena aku bisa mencurahkan seluruh cinta itu pada Mairoh, Maici, Cetitin, Cetatu. Benar tak? Tenang. Sekarang lagi musim pemimpin duda terdepan. Presiden 2024 duda, gubernur pun duda. Lah, gede gegel. Lain mau nglugai tadi mau Siliwangi lain. Waduh, eta coplok untuk nama Ici. Nah, sabarna kaondangan ngadahar daging kekerewet. Kaputingna keur ngadagleg gajihna. Sopna geus tiis. Dihakan keneh wae. Akibatna naon? Akibatna di lemur loba penyakit tekanan darah. Bener tuh. Akhirna tiap bulan gaji beak tinggal setruk. Bener? Di mana mimitina? Ti rusakna kabudayaan, ti urang kunaon urang Bogor doraka kakaruhun. Kunaon doraka kakaruhuna? Ai kakaruhuna teu disusul aki urang teh saha nini urang teh saha jangawareng urang saha udeg-udeg urang saha kai siwur urang saha teu dipapa anu ngajurukeun maneh nu mereh tanah kelahiran maneh ai karuhun batur ku sia diparuja-puja. Mikir sia teh. Ari sia menang tanah ieu warisan ti karuhun batur karuhun urang ieu tanah urang warisan karuhun urang batur mah ngadon ka urang ai sia kudu nyembah ka batur sia teh. Ayo kembalikan harga dirina urang Bogor. Bener tak? Mau urang Bogor teh sia teh puseur daya pajajaran teh di dieu sia teh ngan sia eleh bubar. Ayeuna balikeun deui meh naon meh jadi tuan di lemburna sorang. Da aing nyaho pabrik loba urang Bogor mah hese nu jadi manajer. Paling satpam. Bener tak? Bener tak? Semangat atuh ti ayeuna heugera hudang jalu sia teh hudang. Dihudangkeun ku aing di dia ngomong jadi kasurupan kieu teh. Nah, mereka sadaran jeung naon atuh da capek duit loba ge aya ngasore macet mah. Nah, sia teh mingpin teh menerkeun macet kitu barisa. Bener teu? Bahanga. Meni tempueunana. Nek ningali bujur parawan bujur truk. Meni rupa-rupa truk teh ngangkut pasir, ngangkut batu, ngahiji jeung kontainer, ngahiji jeung mobil, jeung ojek online, lieur. Mantap ketinggali beungeut teh stres. Kulantaran stres kudu dibere gerakan berkesenian, dibagjakeun diri deui pamimpin amprok jeung rakyat kudu ngabungahkeun rakyat, ulah curhat hareupeun rakyat, ulah musingkeun rakyat, sabab tugas pamimpin ngabebaskeun rakyat. Bebaskan atau kolot-kolot yang tahun baru ngan pusing.
pusing seragam, pusing sepatu, apaan sekolah gratis tapi aya uang bangunan. Teu bayar sekolah menganku guru. Nah dikumpulkan atas nama orang tua siswa. Engke jangan nyeun masjid, nyeun pager, masang paping blok, nyeun WC. Kan alokasi anggaran belanja pendidikan ditingkatkan. Alokasinya tambah ruang kelas, tambah kursi, tambah toilet, tambah halamannya. Duit provinsi banyak, jangan dipakai jalan-jalan ke luar negeri terus. Ulah dipakai balanya TIK terus, alat peraga kelasna teu boga aya peraga naroba da gede batina aing ge nyaho. Benar gak? Setuju? Panggil ku aing kepala dinas na. Ada gerak. Adis. Waduh. Bapak harus bertanggung jawab ini, Pak. Kan sekolah itu tanggung jawab negara. Ya. Kenapa tidak memfasilitasi baik negara? Bapak harus tanggung jawab, ngasih izin perumahan, tidak dipertimbangkan tata ruangnya, tidak dipertimbangkan jalannya, macet, stres orang, nanti umurnya makin pendek, baru rumah sakit makin penuh, masuk ke rumah sakit BPJS Mandirinya nggak kebayar, masalah makin banyak. Jadi kalau kata Pak Prabowo, nanti rumah sakit gratis itu benar, ada BPJS tidak kebayar. Bapak tidak tahu masalah rakyat gimana sih? Jangankan masalah rakyat, Pak. Saya mah ini yang diomongin apaan, Pak, ini, Pak? Saya mah bingung, Pak. Ay Bapak nggak dengekeun teh ngomong. Masa kayak ulah nyandung wae atuh sia teh. Gawe teh nyandung cing atuh bere aing. Nah ku sia wae. Pak, punten nya. Abdi mah ka bapaknya, sing sabarnya. Ada saya sing sabar naon kain. Eta tuh makan teuing atuh lah kitu. Nya ngingetkeun sia teh mingpin nyanung we dilobakeun ari sia. Rakyat sia teh urus. Nyata eta tong boroning ngurus rakyat abdi mah. Kamari oge nyalonkeun ye. Nyalonkeun jadi ketua RT. Pamajikan teu milih. Komo dipilih ku rakyat, milihna oge. Punya tanggung jawab dong hidup itu, dan jangan serakah. Serakahna ya istri jangan terlalu banyak, kasih yang lain. Dah itu ngayangeun. Dan hidup ini harus disesuaikan. Iya. Wajah begini, istrinya begini. Ari maneh banget menirujat pamajikan loba. Pan eta kalewihanana. Tuh loba nu ngadukung. Kaleuwihan kumaha ya dengekeun. Maneh teh penyumbang kemiskinan di Jawa Barat. Hah? Kade ulah salah tuduh eta. Maneh nyumbang kemiskinan di Jawa Barat. Maksudna kumaha eta? Kemiskinan teh diakibatkeun hiji awewe eueuh nu ngamangusahakeun, budak eueuh anu maraban. Pan maneh maksudna kemiskinan kulantaran awewe ibu-ibu teu boga anu neangan nafkahna. Budak eueuh anu ngurusna. Heueuh pan maneh penyumbangna. Nah, kumaha tuh? Kan maneh mah setiap berkunjung ke satu kabupaten, kau nikahi gadis di sana, kemudian kau tinggalkan setelah dia punya anak. Sia datang ke Subang ke urang Pagaden, sia maker KKN. Batur mah KKN teh kuliah kerja nyata? Lain. Naon sih teh? KKN kuliah kerja nikah aing mah.
Ninggalkan anak hiji, geus tinggalkan anak hiji, mana terus cerai. Jadi rana ninggalkan budak, kemiskinan terjadi. Nya eta hiji. Sia manggung di Bogor, balikna kahujanan sia nyarean di awewe. Reuneuh deui, cerai deui. Wah, kamu. Mane manggung deui sia di Cimahi. Kawin di wae, ninggalkeun pamajikan hiji, anak hiji. Di Bandung sia di Banyaran, kawin di wae, pamajikan hiji, anak hiji. Terus ka urang Majalengka ayeuna, karek teu cerai. Jadi anak maneh sabar hiji? 5. Pamajikan sabar hiji? Kelo si eta. Siama 5. Siama hiji, aya hiji, aing mah hiji eueuh deui. Nya tuh matakna gara sok turutan. Utang eta Turutan. tong. Kamu mah enak ya hidup teh bahagia Bahagia dong. Kenapa harus bersedih? Oke. Bahagia. Tapi bahagia di atas penderitaan kaum wanita. Oh tidak. Tidak seperti itu. Maksudnya? Yang menderita itu justru yang tidak tercapai menikah dengan saya. Aisyah, anu teu kawin jeung maneh, eta teh menderita. Menderita. Ade. Nah, nikah luhung teh jeung abinya. Oh, si Oma. Naon Karena di balik itu ada hikmah. di aing lah. Heleh wah. Hikmahnya adalah banyak mata memandang ke setiap postingan yang aku buat. Waduh, aing mah kabayang. Lelohong lamun aing teh parawan. Naon? Ranah keur bae kitu nya. Oh iya anu ini. Maneh nu sok ini mah. Ye. Huntu eta buktina. Maneh pernah dirawat di rumah sakit PMI Bogor. Iya kan? Nyoti mana? Di UGD. Maneh sia keur manggung tah di Ciampea. Hudahan. Pingsan di panggung. Ya kan, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dipariksa. Hasil pemeriksaan tinu budah tina sungut maneh dibawa ka lab di Jakarta. 2 poe karek kapanggih. Eta lab teh tinu busa teh aya bakteri. Tinu ngabudah tinu sungut maneh teh. Naon sababna? Bakteri eta. Oh, nyaho. Ingat. Bakteri. Nah, eta nu pusing dokter. Iya. Peneliti lab pusing. Ieu bakteri teh ayana teh dina jero susu nini. Eta dokter manggil ahli kabeh mikiran eta kumaha carana bakteri tinu jero susu nini pindah ka sumut sia.